urang ayeuna nyin masjid tah dan kipas di masjid tiis jelema maca sholawat ka tiisan komo AC nu ngaji ka tiisan komo AC di jero kuburan anak tiis. Ya Allah malaikat ieu tiis daun eta teh cek malaikat teh tah kipas anu di masjid. Bo nyaho kieu mah kula meuli AC cek cenah. Ieu kipas anu dipasang ku kula teh anu make nu jore teh eta kipas ge. Haju leumpang lagi kotek. Asal dikencengkeun we geus teu bisa muter janana. Ya Allah eta kos kitu ge tiis. Aduh nyaho kitu mah kula meuli nu bagus. Cek malaikat keur ieu sia. Tah, eta kaji pedi bapan nyana mah lain meulikeun nang kipas, malah kipas di masjid dicokot. Atuh panas kana mah di kuburan. Atuh cek jangan kaji pedi malaikat, ieu li panas. Nah, maling kipas ya. Panas. Mentek sih ada ngaji ke masjid gede. Ai bebejana mah ka masyarakat teu diganti, datang ka kuarin teh. Datang ka saiki orang diganti ge. Weh mengkonon siram. Nah, aya Ustaz maling ih heran. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jang gambaran urang di akhirat geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi. Urang iman ka Kangjeng Nabi, percaya ka Kangjeng Nabi, urang beragama Islam, tinggal cahaya na ayat henteu sehingga urang bisa ngalaksanakeun naon keyakinan urang. Sebab aya jelema anu iman ngan disungut doang tapi di jero hate mah henteu, munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tidak sawarehna manusia wa minan nasi may yaqulu aya jelema nu ngomong amanna billahi wa bil yaumil akhir abdi iman ka Allah iman ka yaumil akhir padahal mah wa ma hum bimu'minin teu iman munafik tah mah aya jelema anu iman mah iman ka Allah munafik henteu tetapi cahayaan imanna Islamna cahayaan imanna cahayaan berani manehanana teu ngalaksanakeun kayakinanana. Nah ieu hampir-hampir urang kos kitu takabe iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman kana naon anu diucapkeun ku Kangjeng Nabi tetapi ngalaksanakeunna henteu kunaon eta ialah cahayaan di jero kolbu urang Islamna teu aya cahayaan imanna teu aya cahayaan sok wari mulai bongkar gerak ku urang supaya aya cahayaan Islam urang aya cahayaan iman urang aya cahayaan Islam babalikna engke kana zahir iman babalikna engke kana batin kana ruhani Islam jeung iman di mana sapagodos pada aya cahayaan wah bakalna istimewa jas zahirna bagus batinna ge bagus kuayana sakitu teanganlah cahaya. Di mana sih ayana cahaya di pondok-pondok pesantren tah kadeleuna mah pondok kos kieu teh hina jas tapi horenganan anu ngadatangkeun ka surga kos kieu alhamdulillah kos pondok mah tolol sia pondok garan doang kampung pondok salilana bodoh heran aing mah tuh ya urang lamun ningali gedung wah universitas wallahu alam surga mentereng hebat gedung-gedung menjulang orang ke Jakarta ya sing datangkeun ka surga teu ketika orang geuleuh kantor DPR isi ka surga teu kantor ieu tapi lamun urang geuleuh majelis taklim geuleuh pondok hina kadeleuna justru melalui ieulah pintu-pintu surga terbuka teangan cahaya di pondok-pondok pesantren model kos sekarang ini hina kadele ku pandangan mata tetapi mata batin di mana geus cahayaan ieu teh lain sakadar pondok pesantren tapi ieu teh adalah raudhatun min riyadil jannah seperti etalah ahli-ahli Allah teu perlu mewah-mewah ketika aya teu perlu dibangga-bangga nu penting ieu adalah ngamakna anak-anak. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu urang diundang ku almarhumah Ibu Murdiah maksudna mepelingan ka urang wahai ahli-ahli cayur
kula geus balik kalbur asli ente ge bakal baralik. Ternyata nu ngabaturan kula di jero kubur amal-amal kula, amal salat, amal puasa, amal zakat, amal-amal sedekah jeung sajabana, amal ngaji jeung sajabana. Santri mah ujang ka neraka sebenarnya. Santri mah ujang ka neraka, santri mah kajun HSB ge di kobongna surga. Tuh, saya waduh segala naon. Cara banyak cicing lagi di taman surga ada kumaha tuh. Ujang ka neraka. Demantak santri mah sanajan amalna jore pan di ka nerakakeun. Begitu deuk diasupkeun ka neraka aya utawi. Utawi geus kieu mah segede peureup. Ieu naon dia? Kula utawi nang ngieu jurumia di utawian. Nah, cek malaikat naon sia? Ieu utawi ieu. Cek jana teh kula teh ieu saksi bahwa nyana teh di pondok pesantren. Hindah deui ka lawang nu ieu. Utawi aya deui bae di dieu. Terus we unggal lawang utawi iku malaikat ge sebeleun nya kan. Ya dijagaan ku utawi iku bae. Bebeja ka Gusti Allah, Gusti ieu ya utawi ikuan. Lah ka surgakeun habek tuh. Batak santri bawa ujang ka neraka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ieu kabeh moal kaluar ti Asmaul Husna. Babeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da eueun nu kaluar ti Asmaul Husna. Dislabun eueun nu kaluar ti Asmaul Husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero. Mentak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah, neule langit nu kadeuleu Allah, neule tangkal nu kadeuleu Allah, neule laut nu kadeuleu Allah, neule segala rupa nu kadeuleu Allah. Sebab naon? Sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti Asmaul Husna. Lamun geus ngaji kos kitu bakal resep kena poho dahar, poho nginum sekali daharna gembul, sekali nginumna loba. Ngan ulah waka kikituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya engkena bakal poho ka pamajikan, poho ka anak, poho ka perusahaan, poho ka segala rupa. Sebab ieu kabeh Asmaul Husna mantak aya bahasana beat sumpah setia. Dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia menembus dek ka Allah make jalan pintas hayang usul ilallah tataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jaheuh horeng Allah kabeh tuh nu mantak bahasana ge ma fi jubati ilallah. Nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah ke mun keur nyekel nyekel Allah deurus teh kitu mun keur ngampak ngampak Allah berabe kan atuh teu pake bahaya gaji ka dia sebab Allah kan geus can usim mah ulah waka atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amrihi kana parentah Allah atawa kana janji Allah atawa ka ancaman Allah murtad takos gitu teu percaya kana perintah Allah aing mah teu percaya ka salat teh wajib lah salat teh hirup ieu nu penting mah geus bener murtad takos gitu salat teuing jangan salat gitu bala bener lah geus teu kudu salat ngenteng-ngenteng kana parentah Allah nganggap mangpaatna eta salat berarti teu dianggap punyana perintah Allah murtad. Masyaallah lain setik teh ngomong gitu sih ada urang ge sok ngomong ngabantu padahal mah cenah jakula salat bae puasa terus cenah tapi teu sugih-sugih sia teh daun hubunganna salat jeung sugih atuh eta teh kos kitu gen lah cenah kula mah geus mal ngalaksanakeun parentah Allah lah cek kada teu percaya ya kieu-kieu keneh bae eta murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atawa teu percaya ka janji Allah
janji Allah teh surga, teu percaya ka surga atuh geus murtad, teu percaya kana ancaman Allah di mana urang maksiat ka Allah bakal neraka, teu percaya aing mah aya neraka murtad. Ya mah teu percaya ka aya sampai kiamat, ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong. Ya can orang terjadi teh kiamat, bohong sama kiamat murtad geus kudu aja 2 kalimat syahadat. Ya Allah. Au jahada ayatan minal Quran atawa angas teu percaya sayat batina Quran mujbana la subut ya anu geus mujba ijba kana tetepna atawa nambahan zada fi ayatan nambahan saayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Quran atau ngurangan ayat geus eta ge sarua murtad. Masyaallah. Mun baheula Imam Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja, dipanggil ku raja teh titah nganyatakeun bahwa Quran teh makhluk, bahwa Quran teh anyar. Tetep Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gede. Wow, diseret Imam Hambal, diseret, di penjara, disiksa. Titah nyebutkan Quran hadis atau makhluk tetap henteu kajian teuing pae. Giliran Imam Syafi'i, pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja Syafi'i, udah hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad. Ditanya, wahai Syafi'i, kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apa ka qadim? Lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim, siksa. Lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Quran teh hadis, salamet. Mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk, salamet. Tapi lamun nganyatakeun Quran qadim, penjara. Wah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menunjuk doang ge. Tuan, ulah bingung-bingung. Ih, eta mah makhluk ye, mah makhluk. Jangan bari nunjuk kieu. Salamet. Kiai gempar kabeh sa Baghdad. Wah, Syafi'i bahaya kuan. Anu ku urang diimamkeun, nu ku urang dimazhabkeun, anu ku urang dituturkeun, ternyata ngamakhlukeun Quran. Beres balik Imam Syafi'i bulag kiai daratang kabeh. Wah, demo. Aya kiai nganyatakeun makhluk kana Quran. Saha nu ngamakhlukeun Quran cek Imam Syafi'i? Ai tadi pan kula manunjuk. Ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah tah makhluk anyar cek nya anyar. Maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh. Jago Imam Syafi'i mah. Tapi tetep bae kapan aya nu hasu setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i, oh ternyata ngalojokeun raja atuh aya kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah. Tiba lagi kitu bae. Boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i kos kitu atuh korok komo kuari biasa tah mah. Atuh biasa kiai anu hayang. Weh gila mana aya? Belah mana teh deui moal bejakeun. Aya belah pokokna. Tah panggil Imam Syafi'i. Hadiran deui ribuan kiai, masyarakat, tokoh. Tenang wae Imam Syafi'i. Coba jelaskan cak raja. Lain Quran bae. Nu ngaran Zabur, Injil, Taurat, Quran, eta hadis makhluk. Hadis apakah qadim? Syafi'i. Cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja, ya. Cekna nunjuk deui bae. Quran. Tuh, dikieu-kieu punya. Wah bae. Taurat dikieu-kieu. Zabur, Injil,
nah iya nu opat eta makhluk ceknya tuh. Saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sareri mah bener tuh tinggal raja bae wah iya bagus sakana berarti tuh kan selamat Imam Syafi'i mah mentek emang Imam Syafi'i itu guyon-guyonnya na. Biasa guyon teh biasa Kangjeng Nabi ge guyon ini kapan minta didoakeun ka Kangjeng Nabi teh geus jelas Pak Tuhan kula mah hayang nonton nih kula malah hayang ka surga beuh di surga mah ini ceurik pan ini ngahing-hing bae kadengen ku Siti Aisyah Siti Aisyah geri basak kunaon Aisyah mana ceurik atuh pan itu nini teu ka surga atuh kula ge pan calon nini berarti kula malah Kangjeng Nabi seuri bae Aisyah di surga mah moal aya nini boro-boro di surga di dunia ge teu betah jeung nini mah jadi maksudnya atuh ka surga nini ge ngan ge diganti jadi parawan deui oh kitu tuh atuh aki-aki ge di surga mah eta kan ngaranna lalagaan tuh kan emang geus lalagaan ulah sok haju wow maning geus urang teu bisa usik hirup teh teu bisa usik pohara jasa jadi teu bisa naon gitu ngaranna teu bisa naon cerah teu aya pencerahan otak teh kira kararieu hudang teh hudangnya pergel tunduk biasa kurang teu ngadengikeun eta teh guyonan setika-tika sehingga mun ditanya tadi ngaji naon wallahu a'lam aing mah asa di mana mata ngaji jagna teh asa di alam mana meureun emang gua kerek aing tiba lagi gak aya guyon kan ulah diseja-seja namun diseja-seja celaka atuh geus pembawaan cara Gus Dur pembawaan di mana bae atunya guyon bae kajian buku mah guyon bae masyaallah emang pembawaan mah teh Kangjeng Nabi ge tuh guyon sanggeus Kangjeng Nabi aya nu balap lompat teh Kangjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta taikeun ka anak onta menang si eta Tuhan barang dibere ku Kangjeng Nabi gitu tuh onta bude jasa Tuhan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cekeuna teh ngalalaga naon cenah nek dibere anak onta aju ieu gede amat atuh ieu anak onta emang ieu anak anak onta kan geus gede ieu atuh jalain anak sapi ge nya atuh eta ngaranna lalagaan we eta kitu ngaranna jet hebat Kangjeng Nabi mentek ngahiji jeung Kangjeng Nabi waktu naon kitu ngaranna perang waktu ngaji waktu lalagaan Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kangjeng Nabi kumaha lalagaanna cak Kangjeng Nabi Aisyah yuk urang balap lompat ayo balap lompat Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah ya teh ngaranna urang mah jeung pamajikan teh tegang biasa pamajikan ka urang tegang kanyana tararegang jasa teu bagus teh rumah tangga kitu atuh ayana bae we ditoel-toel atuh ku urang we dilangketek-langketek atuh we di kitu-kitu atuh nah di luar teh jangan naon tak kitu pajar eta nya nama kitu teh lain kan Kangjeng Nabi teh balap lompat jeung Siti Aisyah aju saha nu menang meretan sakali Kangjeng Nabi nu menang sakali deui Siti Aisyah ngaranna kan lalagaan manya balap lompat jeung awewe kudu sae Siti Aisyah nu menang moal aya satu kelak menang Kangjeng Nabi Siti Aisyah ngos-ngosan heueuh kula eleh karena isuk balap lompat teh Siti Aisyah nu menang kula menang cek Siti Aisyah kuna teh ngabungakeun atuh geus pajar heuh bae ku Siti Aisyah menangnya nak tuh eta ngaranna lalagaan menang saminggu teh tuan ngalalaga kula balap lompat menang atuh kalau teu menang ulah kitu cek teh ieu piala rek dibikeun ka mana teh ngaranna lalagan teu tegang kan hirup masyaallah kari eueuh nu tegang tuh Kangjeng Nabi datang ka imah Siti Aisyah marah
biasa kan dicandung kan marah bae aya marah dicandung mah tuh boro-boro kuari baheula ge aya bae marah aya marah sarua sebab naon giliran Siti Aisyah angel kemana ya Kangjeng Nabi ceknya angel amat giliran di dieu angel cekna teh bener ada telat Kangjeng Nabi datang kadinya rada telat piring aya kormaan di dinyana piring dikitukeun kan rok brok naon karang-karang peupeus piring korma ambalaya kumaha cek Kangjeng Nabi ambo seuneu ngagebrah cek Kangjeng Nabi kira kan seuneu ngagebrah Siti Aisyah kan kaget seuneu wah kahuruan asana imah ye kan gitu datang deh kalinya mana tuan seuneu tadi dada cek gina Siti Aisyah seuri bae eta di dada seuneu eta ngaranna eta kakarak meureum piring doang cek gina teh Siti Aisyah seuri pan horeng seuneu teh seuneu ieu seuneu hate seuneu kolbu ngagebur geus lamun seuneu hate ngagebur bisa piring nu peupeus bisa sendal nu leungit bisa ieu kana pipi leungeun eta seuneu ngaranna nu kos kitu tuh tan bisaan Kangjeng Nabi mah seuri bae piring ambalaya terus korma atau ambalaya piring peupeus hambeuh teh seuneu ngagedur cek Kangjeng Nabi teu kaget tetep pemajikan besi kahuruan kan mana tuan seuneu tadi dada gitu kartikan ku Siti Aisyah eta ngaranna lalagaan geus kitu Masya Allah pembawaan masing-masing nu kos kitu mangan mun dijieun-jieun haram mun dijieun-jieun haram ta cara Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i Zabur dikieu-kieu ku nya wah beh jelema naleukeun Taurat Injil Quran nah ieu nu opat makhluk cek nya bari kieu nya ieu nu opat makhluk atuh cak raja jangan makhluk deh bener geus salamet maneh geus tinggal kiai be bener sampai bener ieu nu opat makhluk cek nya make otak Masya Allah geus kieu datang deui maksud tuan Imam Syafi'i naon dia nu opat atuh curug opat makhluk ieu mah tah opat itu mah kodim cek dia nanti kos kitu jeung jelema pinter mah tuh saya madak hati-hati jeung ahli Allah jeung ahli hakikat jeung ahli thariqah kadang lain kulit lain eusi Gus Dur lalampahan ke gereja ji atuh wali Allah loba nu lampahan ke gereja ai can bisa ulah heulanan jang nyana bae heulanan loba kene nu lalampahan ke gereja kede anteupun heulanan ke urang bakal kapanggih geura motifna kumaha ke gereja engke mentak ulah ngabesan ngajina ieu pelebah ridah mah ieu lantaran ieu kapisah ku ngabesan rugi nu manta Quran mah alhamdulillah ditasehna ge pohara jasa besi leuwih halip besi kurang halip di samping eta besi aya cetakan nu kamari aya cetakan Dahlan Bandung teh aya nu kurang sababaraha kalimah hanya nantaran alhamdulillah di Indonesia loba nu hafizul Quran talar Quran ambalaya Masya Allah geus poharaja tinggal ningkatkeun eusina doang nu katalar Quran lain lalagaan tuh datangkan nu katalar Quran teh di borgol ku nu katalar Quran di penjara teh saeutik di luhur anu di penjara talar Quran jeung teu ngaku salah geus kos kitu bae negara urang awistakhafa bi sunnatin tawang enteng-enteng kana sunnah Rasul murtad nyenteng-enteng kana sunnah Rasul teh murtad kama lau gila lau andai kata aya nu ngomong kieu ye dengekeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala laika asabi'u thalatha kayan Kangjeng Nabi di mana barang dahar
nya nama make tilu doang tuh tilu sanggeusna tilu ieu tas daharna dilamotan gitulah keayaan barang dahar Kangjeng Nabi tilu nya nomor nu digunakeun teh. Nah kemudian mantas digunakan di lamotan. Nah iyalah sunnah Rasul cek orang teh sebab Kangjeng Rasul lagi itu hebat ngomongnya laisa biadabin laisa ada biadab kos itu lain adab ceknya na emang kunaon atuh hiji ngadaharna korma lain sangu lamun nya dahar sangu moal ku tilu geus mah lain adab teh mah situasi bae teh mah kos kitu mah murtad eta kos kitu sing ada sunnah Nabi ulah sok make dihela-hela teh mah teu ngadaharapan korma ini urang mah pan sangu teh mah lain adab teh mah lantaran atuh kapan lamun tilu bae sangu kieu moal bisa teh mah geus lain adab teh mah teu percaya urang mah eta kos kitu adab teh mah situasi bae murtad lain saya tidak kuat ngomong gitu sing haduh lah gogoyon endek 5 mah 5 bae ngan ulah ngaleungitkeun sunah Rasul. Siapa nonton nuturkeun sunah duh can bisa cek jana molos bae ka dieu teu murtad teh kos itu menyadar ngaranna nyadar teu bisa nurutan Kangjeng Nabi can bisa hese jasa lah geus lah mudah-mudahan dihampura bae tuh mantap baheula mah daharna teh dahar sanguna anu liket jadi bisa dikitu-kitu sanguna teh tuh kan geunah urang lamun parena ulah tongsan tuh eta bahaya teh tongsan beuh budak kore mah teh nyawa tongsan asal geus dibere tongsan mah sangheuk daharna kita teu bisa diemple-emple tongsan mah muruh pul bae bear nah lamun geus pare bulu mantep jasa bagolo mun ku ari mangeunah geus tah nikmat tilu bisa sanggo ge diemple-emple tilu tuh nu mantep ku ari aya ti pamarentah teh naon ngaranna bulog eta pemerintah zolim sebab teu bisa make tilu kan ya ieu pamarentah jahanam ye nah urang aing dek tilu ge ku sabab bulog teu bisa wah raja blonnya raja ye geus cukup cak raja panggil kunaon sia ngeblon-blon aing dahar teu bisa nuturkeun Kangjeng Rasul gara-gara sia mere bulog aing coba ge hese jasa tuh hese aing rakyat dibere bulog aing sia geuna bae endek ge aing geuna sia teu geuna bah ieu mah beuki di penjara bae budak ya Allah ya Rabbi awas ya dek ulah ngenteng-ngenteng kana sunah Kangjeng iyalah ngabohongkeun ka Rasul ngabohongkeun ka Nabi nyarekanan Nabi ngenteng-ngenteng Nabi ngahinakeun ka ngaran Nabi ngaran Allah perintah Nabi janji Allah janji Nabi nah ancaman Allah ancaman Nabi atawa teu percaya ka saayat betina Al-Qur'an anu geus mujma' anu kebuktian atawa nambahan saayat atawa sahuruf atau ngurangan atau ngenteng-ngenteng sunah Nabi nganggap ka sunah Nabi ngalecehkeun ka sunah Nabi ieu murtad naudzubillah min zalik wa min zalik masih loba keneh kelalaunan abeh tenget supaya urang bisa merubah ucap urang abeh urang selalu dilindungi ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kecida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina
oge ka para sahabat-sahabatna Rauf farata bi'in asbatabi'in. Alibis al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kekersana ajengan anu di Jakarta. Ongko Jakarta tapi bahasana Sunda. Cekula ieu pasti Jakarta tempelan. Tempel. Sebab bahasa Sundana akrab. Hai disedak-sedak goreng ti Subang. Waktu mengkonon ya. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna dipanjangkeun umurna. Pasihan kakiatan ku Gusti Allah dalam rangka negakeun agama Allah. Oge ka para qori nu kaleresan aya jangan singkuring tadi ngaos urang doakeun qori-qori mudah-mudahan dipasihan panjang umur. Tamu urang nu teu seberang nu geus teu asing deui nu aya digigireun katuhu kula Profesor Dr. Kiai Haji Supendi AF, terkenal nyana di dunia solear Cisoka. Alhamdulillah eksis. Kumna nu haladir di dieu aya ketua, aya wakil, aya perangkat-perangkatna termasuk Amin Rais. Alhamdulillah araraya nyana kasorot ku sinar Kangjeng Nabi. Asal keur muludan kasorot balik pareum deui. Iyalah. Tapi aya tamu anu luar biasa ya. Ini Madura. Istrinya telah meninggal dan dia sekarang usahanya eksis. Kesini bukan semata-mata mau maudan. Ada yang dilihat, mungkin yang mana nanti bilang aja Pak Haji. Ya, ada saya di sini, murid saya umurnya 17 dibalik. Ngarasa ngorabae meureun nyananya asal diberi 50 tahun bung hayangna 17 udah 17 teu boga rarasaan meureun nya. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah urang neruskeun lalakon nu kamari urang maulidan bahwa Kangjeng Nabi teh dilahirkeun tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan jeung penyerangan Raja Abrohah nu dipimpin ku Abu Rigol untuk menghancurkan Baitullah sebut tahun gajah. Tuluy Kangjeng Nabi diutus di Mekah umur 40 tahun. Tuluy Kangjeng Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah berjuang Kangjeng Nabi 10 tahun. Di Mekah sabada diutus 13 tahun. 40 jeung 13 sabarang Haji? Cepet ieu ngadek hujan. 53 jeung 10. Bener teh sih si budak ieu. Aing mah asal tepatnya percaya hitungan. Jangan mah ngitungna sok salah. Kamari ditanya bapana Kangjeng Nabi Yusuf, Ibrahim.
wah tuh beres ya mah barang kedua kali Ayub wah aku dibawa ke grogol. Masya Allah Masya Allah jadi 63 tahun wafat Kanjeng Nabi Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun hijriahna tahun seberapa cepet atuh kamari kan sekarang sabaraha poe culat cilik kene bae wafat Kanjeng Nabi umur 63 tahun hijriahna tahun seberapa Masya Allah isi udah ngaji naon atuh ya Allah kamari hilap deui atuh eta di Madinah sabada hijrah sabaran tahun 10 tahun Madinah aduh parah jasa parah atuh hijrah di Madinah berarti nyana kakarak ngamimitian tahun geus tahun 10 akhir berarti 11 seperti eta. Nah lamun tahun hijriah na tahun 11 wafat Kanjeng Nabi Masehi na tahun seberapa bener ente rada bener ada sedikit kerlempengnya na iya Masya Allah karim tah eta lu perlu diingat kurang sejarah anu luar biasa pada tahun 580 Hijriah Islam mulai pudar deui lantaran Bizantium mulai hudang di tahun 400 persekongkolan Amerika jeung multi nangis mulai walaupun can dibentuk Israiliyah Yahudi geus menguasai Aqsa direbut Masjidil Aqsa nu dibangun diperbaharui ku Sidina Umar dijadikan gereja Masya Allah maka saat eta seorang sultan anu gagah menjadi Imamul Haramain ngaranna saha hilap deui emang mun boga murid 100 kos kieu kabeh mending geussan aing ya boga murid 100 kos kieu kabeh mending geus lah bubarlah pondok bubar beletnya sepelet meureun usia oge meureun nya meureun usia ieu makin kolot makin kadieuna geus pungundu di jerona mah alah geus diusiran we ku pamajikanna ge jabatur mah batur muki kolot teh biasa anu di jerona mah masih eksis tapi ieu mah tawadu geus lanapa manfaat pamajikanna geus bosen deui jajamu berbagai jajamu temempan obat berbagai obat temempan mangade beaks aya nu mere resep jangan nu mere resep pakai mangande ya nareangan kau nggak tangkal aya meureun 2 karung mah eleh bobule mah dari pemajikan aja mau belati ya mending dipotong we inget-inget ka dongeng eta teh sok dicarekan bae salah dicarekan bae ku pemajikan asal datang dipajekan asal datang dicarekan lah jagana aing geus kieu bah hirup ka kebon kirai kabaran aya kuya potong hulu kuya teu di luhureun meja tutupan ku turub saji diantep ke nyana keluar pemajikanna nempok naon ieu
barang di dulu innalillahi. Iya kakak kunaon jadi hantem-hanteman kieu atuh marah mah marah bae mah dipotong kieu naon harapan aing. Tapi apa bajikan ge nyana henteu haju gegeraan marah jeung ceurikeun teu dipandang geula paingan nyahoan bae cek nya aya mataan orenganan ieu jaya irungan sagala aya letahan paingan cek nya ieu Masya Allah nyahoan bae nya ieu oreng mata ieu tolol nyawa tolol. Aduh barang datang salakina teh diasupkeun deui ka dinya langsung nya ngagedepret ka kuda atuh kula sanajan marah bae ge tah mah watek ka ulah aju hantem-hanteman lah salakina teh bongan boga duit marahan bae teh encan ge nyandung geus bebeakan marah geus ka ulah sok dikituanan ka eta aduh kahayang kula mah kula marah ge hook ka eta eta kunaon dipotong lah bongan mah anjur kan tuh ieu cek salakina tunggul na kene aya nanyakeun tunggul tuh beres. Ayo cenah turun ka kamar hayu sugan aya tunggulna hayu langsung ka kamar biasa nyana happy ceknya nak aja tunggulna ge panjang kene. Katipu nyana barang udang teh teu mah lain-lain wae huluku ya paingan atuh marah deui nyana masih deui salah terus ulah bebeja nya ulah bebeja huluku ya lalakina modal haji pendi meureun nya mukakeun rahasia bae teu buka akal. Guys balikan deui nah ieu tahun 580 seorang sultan ngaranna saha Haji Ayyubi Salahuddin Al-Ayyubi. Ingat ka Salahuddin Al-Ayyubi waktu orang ke Mesir kajepen di Mesir pohar asa panghebatna bae meureunnya pan urang Mesir mah sebenarnya garagah garelis nyelenyana asa bebeneran di solearna teh asa bebeneran ngan peda buntutan doang. Aduh Gusti Allah. Nah Salahuddin Al-Ayyubi nyana ceramah di Mekah ceramah di Madinah nu diceramahkeun kebersatuan umat Islam lantaran Aqsa berubah tina masjid nu dibangun diperbaharui ku Sayyidina Umar menjadi gereja urang rebut kembali eta umat Islam Madinah umat Islam Mekah tamu-tamu nu munggah haji setuju kabeh tetapi kan kesulitan kumaha ye carana ngumpulkeun jelema sadunya maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi nyana nyieun sayembara saha anu bisa ngalunkeun siiran-siiran jeung pujian-pujian ka Kangjeng Nabi bakal dijadikeun nomor 1 pemenang nomor 1 nomor 2 bakal diberi hadiah. Wah Yaman nyieun Turki nyieun Mesirna sorangan nyieun Irak Iran wabeh nyararieun naon kitu ngaranna siiran-siiran langsung ditilai tina sekian puluh nu menang adalah Ja'far Al-Barzanji eta teh anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri ya nabi salam alaika
ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika shalawat iya salam alaika ayo ada sorana resep asal ngadenge galedeng salam alaika salawatullah alaika anta samta syamsun anjeun Muhammad lir teu beda jeung panon poe caang anu luar biasa bahkan ngaleuwihan ti panon poe mah ngan sakadarnya angan alam jagat raya subuh riem-riem jol panon poe ya Allah beungit Haji Pendi anu okos disolear kadeuleu beungit Haji Rusdi ge kadeuleu sakitu kasepna maksudna okos cepot Haji Rusdi masyaallah Robi Sugara bey ngan eleh jangkung eleh mancung eleh gede sama ngaranna lain Haji Masuri Masya Allah lamun dideleu kurang pohara jasa bobogohan beak mobil hiji batur mah jantilok kayak boga bobogohan tilok beak mobil hiji ieu mah bobogohan pleng bae spion eueuh balik kadinya ditanya ku Haji Wati spion ka mana lah budak nabrak ya nabrak mah tilok dua ieu dua kabeh ya Allah ya Rabbi menang saminggu sen eueuh cak Haji Wati aya sen ke mana sen ieu tabrak deui bae emang dipake ku sang budak ngaranna ge lah cek cenah teh sen eueuh masyaallah karim tilu eueuh setirna tilok aya nu kitu bobogohan jeung setir-setirna kaopat kali leumpang suku cak Haji Wati ka mana mobil lah jual cek cenah teh sejarah luar biasa eta Masya Allah ada bajingan jasa tuh panon poe nyorot ketingali lu kasep ketingali lu goreng ketingali gelis ketingali beke ketingali gendut ketingali kuabeh boro-boro manusia munding hewan segala rupa ketingali jarum potong ge ketingali Kangjeng Nabi mah lain eta nyorotna datang ka ayeuna nyorot ka kampung Cilongok Masya Allah Haji Patin kasorot ku sinar Kangjeng Nabi kasep alah si hasud mah Haji Masuri kasorot ku Kangjeng Nabi banyak ngayakeun muludan encan dibubarkeun geus nyeun panitia deui resep jasa meureun jananya aya leuwih namanan kitu ge meureun ya Allah ya ieu kasorot di dieu coba di dieu ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi ieu di dieu ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi berkatna dipanggul diiring ka ditu ya Allah cek kula rame-rame naon kuda keur ngobrol bajeng pamajikan pisan rame-rame naon sih budak rame-rame barang di dieu gorenganan ieu lembur kuring pohara ieu berkatna parahu aya kula mah geus mah kepakana saminggu ieu mah dek jualan belah pokona warung dibawa ka ditu warung ya Allah ka pondok jalanan mun aya jalan mandek ieu naon ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain sakadar eta sorotan Kangjeng Nabi mah tina bodoh jadi pinter tina teu nyaho jadi nyaho Masya Allah karim kita teu wau ka Allah jadi wau basyira wa nadhira sorotan Kangjeng Nabi nu paling indah bisa mindahkeun tina bodoh kana pinter nu paling indah sekali tina neraka ka surga dipindahkan ku Kangjeng Nabi nu bakal jadi ahli neraka ku iman ka Kangjeng Nabi surga lain lalagaan pemindahan Kangjeng Nabi nu luar biasa ya Allah ya Rabb tentara Amerika nu kamari perang jeung Irak ratusan bahkan ribuan kasorot ku sinar Kangjeng Nabi mun kukula dicaritakeun wasilah di Amerika loba
lu asup Islam wari muludan besar-besaran ribuan manusia ieu sorotan sinar Kangjeng Nabi ieu Karim pohara jasa lamun di Soviet Moskow ayeuna Islam anu luar biasa loban maulidanana ribuan manusia lamun urang ningali tadi 212 alumni jutaan manusia sorotan sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabara juta manusia nu kamari lempang nu tadi aya di Jakarta ya Allah ya Rabbi lamun lain sinar Kangjeng Nabi nyorot mal bisa capek tah iyalah sinar Kangjeng Nabi mindahkeun tina bodoh kana pinter tina bengko kana lempang nu paling indah tina neraka ka sorga urang di dieu diuk hayang pindah urang teh embung cicing di neraka dipindahkan ku Kangjeng Nabi melalui maulidan ieu urang ngageser teh urang Cilongok teh jadi ka sorga urang Cilongok ulah ka amin ieu urang mana urang Cilongok pindah ka sorga ulah ka ngaku ieu urang mana ulah dek amanat ke yang satu jangan dulu pakai ada syarat-syarat Cilongok mah tanpa syarat ada suka surga emang loba kolot urang gitu surga tapi itu jelas dipindahkan melalui sinar Kangjeng Nabi ialah anta syamsun beh anta badrun anta nurun fauqa nurin mun dijelaskeun ku urang eta pohara anta iksiru wa goli aduh setengah satu cuaca geus teu bagus kebari lanjutna iksir ya carita iksir engke bae urang malemnya malam mana ya Senin terus Selasa ngaji malam Rebo malam Kamis di mana nah kayak orang cerita iksir di Asem sebab dia geus teu mendukung hujan terus teu geus penting kayak orang nyaritakeun iksir tegor kula beusi pohong kayaknya tanggung gua atuh geus setengah satu waduh sok jasa meureunanan juri Cisoka datang merenya anta iksiru wa ghali Masya Allah aya hiji kayu ngaranna kayu iksir eta disarupakeun Kangjeng Nabi ka kayu iksir nu mantap Kangjeng Nabi disarupakeun ka kayu iksir lain sambarangan kayu anta iksiru wa ghali kayu iksir masa Kangjeng Nabi disarupakeun ka kayu iksir lamun lain kayu iksir boga keistimewaan Haji Pendi mah mamawa kayu teh paling kayu kaoka tiruan mantap alhamdulillah di pondok eueuh orai lantaran nyana boga antina sok kagendam kadang-kadang nyana ngarupa orai pamajikan kagetin isi aya orai di dieu barang dilenget-lenget ih jadi masalah ki mantap kulit dage kuari hampir kos orai kulit dah iksir ya Allah ya Rabb keistimewaan kayu iksir lamun urang dagang nyekelan kayu iksir dagang naonnya untung baik lamun urang nyekel kayu iksir urang jadi pejabat kajian teuing sakolana SD hayang jadi presiden jadi iksir lamun urang banget jorek pas aja pendek lagi banget perang nah kuari hayang kawin beak geus teh geulis geus teh beak teh geulis geus teh kan lamun orang nyebut kieu mah itu geulis da we geulis biasa-biasa bae itu tuh ha itu mah geulis rada luhur tuh itu tuh tiung koneng tuh euy itu mah geulis da luhur teh itu tuh nu tiung beureum mau eta mah beak geus teh mah geulis lamun aya we geulis aju dia kawinkeun jeung Haji Pendi nu panggalana berontak kula maksudna teu satuju masa beungeut jeung geulis nah teu kudu dipelet lamun boga kayu iksir kadeulina Mang Haji teh kasep bae kadeulina ku sasaha bae ge kasep bae kulum lain kulum Mang Haji mah ya Allah kulum bego otaknya SDM ya Allah
Haji walaupun nyekel kayu iksir misalnya Mang Haji ayeuna ka Jakarta babarengan jeung artis-artis dulu Mang Haji teh kabita bae kadelna kasep bae Mang Haji misalnya babarengan jeung Ratmi B29 kadelna kasep bae Mang Haji emang nyaho ke Ratmi Mang nyaho aduh sabeca sorangan panjana mah kasep bae kadelna Mang Haji misalnya ke Uzbekistan kemarin kan garilis jasa di Uzbek bih eta orang Uzbekistan Masya Allah tukang sapu nah di Uzbekistan tukang sapu jeung artis Indonesia masih gelisan tukang sapu di Uzbek bener cak Patriano budak aing geus ka Amerika geus ka Jerman geus ka Inggris geus ka Prancis ka Mesir cak alal cak ka Maroko ieu lain yang Uzbek nya keur carita teh di Uzbekistan ziarah ka Imam Bukhari waduh barang ka Uzbekistan cek harat jelema tukang sapu na bae tukang sapu na eta teh leuwih geulis dibatan artis Indonesia ih karasep orang Uzbekistan pengen di Imam Bukhari kasep jasa nah iya cerita iksir ya iksir Mang Haji menyekelan ka iksir haju ka Uzbekistan awewe nu sakitu garilisna neuleuh Mang Haji teh kadeulina kasep begitu kuari teu boga iksir teu bawa iksir padahal mah kasep Mang Haji sakieu mah kasep tapi ku batur di Pajar Jore we heran ku lagi kurang padahal rezeki baca kasepnya tapi asal dibedakan ieu kasep teh ih jariji cek ya tah aya jariji asa kau nah ieu kurang iksir supaya aya iksiran di awak kurang baca sholawat